nyiptakan bumi jeung langit jeung sadaya disembah tina asma ya Allah pangeran abdi pun sampun wahapunten menawi tatamu saha rumaos wa leledak sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara sakuna balarea pun sampun wahapunten tuh atra ngaleup ngalapring geuning geura ramikeun bramian geura papankeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun Papayung Agung merupakan penyambutan tamu agung dan telah menyelesaikan suatu prosesi akademika. Para penggawa daripada Aki Lengser akan siap menjemput para tamu undangan serta pasangan pengantin yaitu Neng Tias Sugraheni SAP dengan Elno Kalangi AMD AB.
Neng Tia Sugraheni SAP yang merupakan putri kesayangan dari Bapak Bustami dan Ibu Urnaila dengan Elno Kalangi AMDAB yang merupakan putra kesayangan dari Pak Tatang Iwan dan Ibu Ariana Evi. Pengantin akan segera menempati kursi pelaminan. Hati-hati sayang, dengan diantar akhirnya